Akeun nepi ka jadi sangu teh lain lalakon sapoe. 8 bulan ieu teh nepi ka jadi sangu dina piring. Anjeun jugjug celmune. Wayahna ditarik. Lain ngewa, lain ulah ku rezeki, tapi ngadidik. Yen rezeki teh lain datang ti langit. Kajian budak karek bisa ngalengkage bisa dialap manfaatna. Matak cikolot kitu, kolot baheula. Ngalacai heulanan. Gidik sangu geus dina piring teh teu ka mambu. Ngalacai heula jaba jauh can aya emer harita mah. Wadah cai teh ku awi saruas disebat kele, 2 ruas disebat lodong. Nu baheula itu igeg budak teh da moal lodong teh berat teh 2 ruas ge awina. Dugi ka bumi teh nyawe atuh. Sangu teh geus garing. Budak capek sangu garing. Dihuapkeun dapan melag. Gitu. Tampokeun ku bapana sahuap kaduana teh igeg budak teh. Ceuk bapana, "Manggeus aing geus seueuh tong dituluykeun wae." Padahal mah lain seueuh. Baheula nepi ka kitu. Moal apaleun barudak ayeuna mah. Tah anu diwarah eta teh nu tos sarepuh ayeuna lain dijieun ilmu, dijieun musuh. Kumaha cek sipuh nu ayeuna ulah kaparangi ku maneh mah. Eta caralik-calik we Neng Maden. Nyatu weh. Kan aing nu babak beluna mondar sugan aing di sawah. Kitu. Madak barudak teh hararees eh. Aya aturan boga anak awewe nepi ka SMA teh nyoho nyeuseun-nyeuseun acan. Budak ngarayap kana piringna kukuman wios kumaha. Itu nepi ka boga salaki boga anak wios kumaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azama ala saati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana Sohibul Bait selaku ketua penyelenggara hormatkeun pribados pangaresa Bapak Lurah oge sami hormatkeun pribados teka kantun Bapak Dewan oge sami hormatkeun pribados sesepuh agama sesepuh masyarakat Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir mudah-mudahan kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan teka kantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber.
anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu wengi beh dituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perandawisan ta'ziman sejak ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad teu aya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ta'ziman ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjeng Rasul muga-muga izin Allah urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa disarengan ku sehatna kanu garetol usaha muga sing digampilkeun rezekina anu mangpaat barokah dunya sareng akhirat. Alhamdulillah dina ieu wengi urang sadaya niatan tolabul ilmi ya ieu bahasa tolabul ilmi teh seueur anu nyarioskeunana tapi kadang di lapangan teh henteu sesuai sareng kata tolabul ilmi. Seueur di mana-mana bapak-bapak, ibu-ibu anu rarotinan. Duka di dieu sami? Ibu-ibu sok rotin, Bu? Alhamdulillah. Bapak rotin? Alhamdulillah. Sing emut rotinan henteu kalebet kana tolabul ilmi. Gitu. Pamenak abdi mah. Nya rotin sanes berarti tolabul ilmi. Sabab teu nyambung sareng makna ari tolabul ilmi mah tolab nyuhunkeun ilmu katerang. Jadi di mana diayakeun rotinan anu tujuan utamina sejak tolabul ilmi dugi kalau kasih teh badanten ibu-ibu teh. Kinten-kinten ilmu naonnya nu diperyogikeun ku urang ayeuna anu sakintena urang mampu ngalaksanakeunana. Misalna sepakat weh urang mah hojong terang bab abdas weh. Bab wudu baru diajukan ke Pak Ustad. Pak Ustad mingon ieu mah abdi peryogi ku ilmu bab abdas eta tolab. Gitu. Nya Pak Ustad baru antu adul amanah ngadugikeun ilmu kagungan Allah nu diamanatkeun ka Ustad. Islah ka tolabul ilmi. Ieu mah teh aya gitu darotin teh lamun dugi ka madrasah kitu we ngaraos sholawat ngaraji Quran teu aya nu nyuhunkeun hakikat ka Allah syariat ka ustad ustadna deui di eueuh nu menta ge jugder we ceramah moal barokah teu nyambung teh jeung ilmu itu kan aya taklimu ta'lim kitabna aya nu tolab aya anu mutolib itu aya nu nyuhunkeun aya nu masihan. Bapak masihan artos kata tangi misalna aalitan we lah 10 miliar ya mah aalitan we itu dah 1000 malain duit di mana ini mah 10 miliar we janten sae ancan gitu saur ilmu upami urang masihan artos ka papada jalmi sabaraha wae nileina teu acan janten sae. Ira janten sayana tergantung kumaha nu ngamalkeun eta artos. Itu dianggo wae kasaean baru aya barokah kanu masihanana. Upami dipasikeun kana gartu gapleh ya dolun mudilun. Nu masihan artos sami sareng ngamodalan kana maksiat. Kaleled duanana. Tapi lamun aya jalma nu sumping mah nyuhunkeun abdi nyuhunkeun artos pasihan harita keneh ge janten sae. Gitu kana ilmu ge sami we. Itu nyemutan punten sanes segala langkunganan kepada alim ulama di dieu abdi mah da moal ngaos kana ulam lagi teu tiasa ngaos mah ieu mah bade ngadongeng weh mamanawian tina dongeng abdi sakedik ageungna aya nu ngaarah kana sumber ibadah itu
da seueur anu linglung ayeuna mah beda jeung nu baheula. Punten di dieu urang akurkeun sareng pendapat abdi dupi rukun Islam aya sabaraha hiji? Aya 5. Gitu. Saur saha eta rukun Islam aya 5 teh. Nah pidawuh Allah, pidawuh Rasul itu terangun rukun Islam aya 5 tapi duka di mana mimitina. Alon teh nyebatkeun rukun Islam aya 5, Kangjeng Rasul teh pernah nyebatkeun rukun Islam aya 5. Saha cing nyebatkeun rukun Islam aya 5. Budeng kitu aya urang rukun Islam 5 di mana ieu teh puguh jujutan. Kitu. Tingali dina sarah Sapinah aya itu sahabat naroskeun ka Kangjeng Rasul, saur sahabat Gusti Rasul ari aturan anu matak nyalametkeun ka abdi dunya sareng akhirat naon-naon bae. Diwaler ku Kangjeng Rasul qiraatus syahadataini wa aqimus shalah wa atuz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Rasul teh nyebatkeun kahiji syahadat, cuma nyebatkeun qiraatus syahadataini nu ngetang sahabat. Itu matak cek sahabat oh berarti lamun kitu mah aya 5 tah nyebatkeun rukun Islam aya 5 teh sahabat. Itu agama Islam sadayana. Amin, mudah-mudahan sing jantan doanya da urang teh neme kahoyong ngan mudah-mudahan da nya aing ngangken Katolik urang teh izin kitu ari ngangken Islam seueur ting nu teu ayana kitu nya. Rukun Islam aya 5 nu kalima atos bunga haji teu acan atuh tong wakang ngaku 5 ari encan jejeg mah gitu. Zakat atos teu acan nah make teh zakat da teu aya pasihkeunna ge oge berarti geus dipotong 2 gitu. Saum Ramadan atos nu mawi abdi masuk muncul panyawat mah jadi henteu kiat puasa henteu potong 3 itu mata lamun ngaku rukun Islam aya 5 tukang tipu malulu itu moal ka sawarga tukang tipu mah matak naon mun jujur rukun Islam coba hiji 2 itu hiji syahadat basa ditikahkeun teh ya kadua salat ai nuju inget kitu jujur sawarga mah narima ka jelema tukang tipu gitu teu aya nu jujur jelema Islam. Sabaraha para rukun Islam? 5 we teu lolobana ge. Kitu. Cik alo teu buka ka era eta jelema. Itu henteu ye henteu ge jugjug 5 we. Ka mana sawareh deui. Kitu. Nu mawi yu dina ieu wengi urang lalajo kana lalakon hirupna jalmi anu bener munguh Allah. Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes ngawonkeun komo ngahina ngan ningali kana sejarah tikawit Allah taala ngadamel jalmi anu pangpayuna dugi kadanget ieu Allah teu ngadamel jelema bener 2 mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawanianan ante wawanianan bubuhan ceuk Allah we nu sok dianggo ku sadayana dina netepan pan eta ciri jalma bener saur Allah assalamu alaika kalimatna ge mufrad assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ari kasalamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan teu aya teu dibere sugan assalamu ala Adam assalamu ala Ibrahim assalamu ala teu aya assalamu alaika gitu. Hari keselamatan kami teh alaika keur anjeun Muhammad sorangan da ini dibere. Ayuhan nabiyyu he nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami. Sok aya nu naroskeun teh teh Ustaz cenah rahmat Allah nu bodoh nanyakeun naon Pak Ustaz rahmat teh rahmat mah rahmat we. Rahmat teh kasenangan tong lieur da eta teh bahasa Arab. Gitu. Nya rahmat teh kasenangan. Wa barakatuhu sareng keberkahan Allah terang ti barokah sok aya nu nyebat barokahnya
Nami na barokah teh aya dua, hiji barokah ilmu Allah, dua barokah juri. Gitu. Jadi juri itu bukan barokah. Gitu. Ari barokah ilmu Allah mah aqallu syai'i kafa wa katsiru syai'i kafa. Sakedik nyekapan kana kaperyogian urang seueur teu meunang aya langkungna eta barokah. Upami barokah juri beda. Saeutik hayang mahi loba hayang asesana eta barokah jurig. Itu naon margina innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sajalma nu ngamubadirkeun kana rezeki paparin Allah mutlak dulur setan. Itu nu mawi urang lalajo kana lalakon jalmi anu bener mungoh Allah tujuan utami mamanawian Allah ngalungsurkeun hidayah taufik saatosna terang kumaha kehidupan jalmi nu bener ceuk Allah manawi urang tiasa nurutan salit teh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qolat eta ngadoa urang. Khudh biyadi pasihan kemampuan Gusti abdi nurutan Kangjeng Rasul qolat sakedik itu nya alhamdulillah dikabul ku Allah taala. Kangjeng Rasul gaduh istrina 12. Saur urang qolat Gusti sakedik di pasihan pamajikan dibere hiji salah doa. Gitu ya. Kangjeng Nabi wae 12 urang hiji geus setiru. Kacau ya itu. Nah cenandal di manguping teh Kangjeng Rasul teh istrina salapan mata koyana ngajina tamatkeun saeutik. Istri Kangjeng Rasul teh 12. Itu. Waktos Kangjeng Rasul ngantunkeun ieu alam dunya pupus istri nuju menengna kantun salapan deui. Jadi Kangjeng Rasul pupus teh aya sisa salapan. Nah gitu. Urang oge kitu. Di mana gaduh istri teh kedah aya sesana. Itu. Ulah boga pangajikan hiji paeh ti heula. Wah kacau. Itu komo sesa. Tos sabaraha lami di dieu ngayakeun takziman memperingati Maulid Nabi tos lami? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan we aya barokahna. Bari jeung nuju rada linglung keneh oge ka mana ieu teh muludan. Itu sering pangintenya muludan teh takziman ge. Saha nu gaduhna lalakon sejarah lahir Nabi teh itu saha nu gaduhna. Nah langsung ti Allah, nah Nabi, sahabat, tabiin, solihin, wali, ulama, apa menang karya urang. Itu. Kedah apa jujutanana ulah ilu-iluan. Itu. Pamenak pribados ayana sejarah Maulid Nabi, lahir Kangjeng Nabi teh sanes karya Gusti Rasul. Sanes sahabat, tabiin, solihin, wali gitu ikut campur. Ayatna peringatan Maulid Nabi, galian sejarah dilahirkan Kangjeng Nabi teh karya ulama. Itu iraha ngawitanana tahun 300 Hijrah. Dina warsi tahun 300 Hijrah ulama salam dunya ngeluh. Saur para alim ulama dina tahun 300 Hijrah. Gusti geuning abdi nyepeng agama Gusti tetos teu gaduh bapa. Rasul teu aya, nabi teu aya, sahabat teu aya, tabiin, solihin teu aya, wali kantun jenenganana nu aya ayeuna kantun para alim ulama. Kumaha bae upami para alim ulama dicana ku Gusti boa-boa Islam sapati alam dunya. Eta kakeueung ulama tahun 300 Hijrah. Nah kumaha upami Islam teu aya ti alam dunya, upami Islam tos teu aya ti alam dunya, isukan ge jadi runtuh langit mah kiamat jadi. Itu nya upami model urang mah nu teu sarepuhnya Pak.
Gebru gerek kiamat ge. Urang mah hirup sebeuh. Itu. Nah, iya watos kana karya ya. Nya hanas diingu ti orok nepi ka dewasa payu encan kiamat manten. Nah iya jadi watir mah. Watir kanu ngarora teu payu. Gitu. Nya madak buru-buru payu kenjang bising kiamat. Gitu. Urang mah pada kiamat ge tinggal seuri ya urang ngamacul subuh. Itu pamajikan geus ngasaan. Pada kiamat ge teu penasaran. Tapi ye nu aranom alah watir jang. Watir. Ngasaan hirup teh unggul di alam dunya teh. Nyaan nyarara adeng. Maka dina tahun 300 Hijrah para alim ulama musyawarah sadunya. Itu di mana kempalna dah lain rurah. Ulama mah sanajan paburencai di setiap juru dunia tiasa badantan ulama. Itu jadi lamun ulama musyawarah kudu gugulungan itu can jadi ulama. Gitu. Kudu karayap mah. Mun ngahaji ka Mekah tumpang kapal eta jelema gempor. Gitu. Ulama mah ngahaji atuh nepi detik oge. Naon sababna? Jiwa urang teh fisikna asalna tina opat cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang lain jalma tapi wadah jelema cuma wadahna matak di mana urang hoyong angkat-angkatan alim capek wawuhan anu hiji angin di dunia ieu teu aya angin dua ka mana-mana ge mun hiji-hijina kitu hoyong ka Mekah peureum beunta teh tos dipayeuneun Hajar Aswad. Da gitu. Nya, ai kana angkot heula mah latir. Komo kalah bitu mah bana geus mah. Ya gitu. Tah eta ulama teh. Matak jabatan ti Allah Taala teh aya salapan. Hiji pangluhurna jabatan ti Allah teh Rasul, dua nabi, tilu sahabat, opat tabiin. 5 solihin, 6 wali, 7 ulama, 8 malaikat. Salapan jelema sesa, muslimin muslimat eta sesana. Gitu. Matak hese dibawa ka kalir kaki dul ge puh jelema sesa. Gitu. Ustad adan teu karenge di masjid aya opatan. Gitu. Da eta teh tetangga teh ka masjid teh lain hayang-hayang salat teuing watir ku ustad teh. Batur-batur jarempe ge ieu mah kowong. Hayya ala shalah. Ceuk tetangga bisi kumaha onam cenah itu ustad batur. Nyalamperkeun ka masjid. Nya jadi nyamperkeun saten bilih ustad cilaka. Kitu teh. Itu cek tetangga. Mudah-mudahan ustad teh inget ka urang yen urang ka masjid teh dihaokan ku manehna. Sugan we engke beres salat teh mayar. Kitu ceuk tetangga. Ternyata milu salat teh ustad teh geus teu ngareret deui ka tukang. Itu. Nah, beres awe salam teh kilang bara Malik mamayar. Atuh nuhun-nuhun ka tetangga teh. Nuhun gitu abdi tos dibarengan salat teu aya hiji ge. Nayon teh nya hareup ngulon. Mata cek tetangga bener ustad teu gara rasaan. Aing ka dieu nyata dihaokan ku manehna. Itu sugan tarek mayar. Itu matak barubar cek masyarakat bari Malik ka imam. Sakali deui sia calangap moal disampurkeun ku aing. Gitu. Gerowok teh isahan tinggal tiluan. Sabnu tiluan mah panjang ingetanana. Sanajan ustad tapi jelema itu mungkin maghrib mah teu mayar saten hilap. Sugan we isya mah mayar. Itu tilu teh. Dar teh milu salat. Anger we teu malik-malikatan. Matak balikna di dinya teh. Bener sih ngatan lain poho tuh. Madit teh. Wah aing kapok. Itu dar teh adan subuh jelas teh hiji-hiji acan. Lain salah tetangga itu teh nu ujuk ajak teu nuhun-nuhun acan. Ya gitu. Ya.
Badak lamun tenget mah tatangga ustad mah adan salat subuhna sok nyang hareup ngetan. Untung nonoong. Itu. Nah pake nyang hareup ngetan magrib mah isa nyang hareup ngulon setan di tukang aya makmum. Papada ku juri ge makmum heula. Ai tinggal imam amun aya juri kitu matak nyang hareup ngetan leheungnya ka dieu mah ku aing. Kitu kumaha engke. Kitu gerasa karipip nyang hareup ngetan teh Ustaz. Ya gitu. Jabatan anu pangais bungsu teh ulama anu saangkatan jeung ulama teh aya 4. Syekh, imam, ulama, ustad. Eta jabatan lain menang jelema. Ti Allah aya tingalina takrib. Itu ya dina bajuri na aya dan. Jabatan ti Allah taala boga ciri anu boga gelar ustad mah di mana tuang nyuk sangu tina boboko sok kana piring maka sangu teh ku barokah ilmu Allah nu aya di ustad hirup sangu teh jadi 4 jurusan halal haram makruh subhat jadi tina sapiring teh nu halal teh palingan 7 remeh ustad tuang nahan 7 remeh di mana ustad nuang rezeki Allah anu halal 7 remeh 7 tahun moal kalaparan eta cirina ustad gitu. Ari ustad isuk-isuk mumuluk tengah poe ngawadang magrib nyatu deui mah ustad rawog teh mah iya punten nya ieu mah itu nya disiuk teh sangu teh tina boboko kana piring teh ngajentul we lah itu sugan halal kabeh meureun matak segut. Nah para alim ulama dina tahun 300 hijrah musyawarah ngamusyawarahkeun naon ngamusyawarahkeun kakeueung sieun Islam teu aya ti alam dunya itu teras nararoskeun kumaha carana supaya Islam ulah dugi ka tumpur ti alam dunya sabaraha lami teh musyawarahna teh sakedap mung 25 tahun gitu musyawarah saja mama aya nu bener ngadak lamun musyawarah minimal 25 tahun teu meunang ka cai acan 25 tahun teh musyawarah tina hasil musyawarah sepakat para alim ulama sadunya ngayakeun galian sejarah lahir nabi sanes bae lahir ka alam dunya tapi lahir tina kholik kana makhluk tur lahir ke alam dunya dugi ke pertengahan waler Kangjeng Nabi jaga di poe kiamat sepakat 25 tahun dengan kenging eta we istirahat kenging sasasi musyawarah deui nu kadua sami 25 tahun saur sesepuh ulama coba pendapat anjeun kumaha nu kapenaku anjeun lahirna nabi saur ieu kumaha ditampung sadaya ulama nami musyawarah teh nampung setiap pendapat sadaya pendapat kedah diakui tapi ulah sadayana jadi nomor kudu jadi nomor hiji eta pimpinan 1000 kali pendapat teh kudu jadi hiji nilaina tapi dilebetna nu 1000 aya kabeh eta pimpinan ulah musyawarah tapi kumaha kuring eta mah lain musyawarah itu mah tuh mujadalah tuh ngajak pasea gitu nya ditampung setiap pendapat para alim ulama lamina 25 tahun aya we sejarah nabi kenging ngempelkeun lahir Kangjeng Nabi liren sasasi musyawarah deui nu katilu sami 25 tahun ngamusyawarahkeun naon ngamusyawarahkeun sifat jalmi saur pimpinan ulama setiap perkawis anu ditalar sakali waktu bakal kena ku hilap tapi lamun perkara anu ditulis dina hilapna ge aya pilarieun maka nyuhunkeun kesepakatan ieu sejarah nabi teh bade diserat sepakat sadayana diserat teh tahun 375 kakara muncul nu di jerona sejarah lahir nabi namina
kitab dardir eta pangpayuna itu tos beres sasasi teras mutolaah anu terakhir musyawarah anu terakhir nah naonan musyawarah anu terakhir mutolaah bahasa santri ditalitian ihtiyat waspada kehati-hatian ieu kitab teh dibukaan deui bilih aya nu kalangkung bilih aya nu kirang bilih aya nu hilap salami 25 tahun muncullah ka masyarakat ka umum tahun 400 Hijrah keluarlah kitab namina dardir disebarluaskeun ka umat Islam teh kitab dardir teh kirang laku itu ngemut deui ulama kumaha carana ieu kitab supaya dipika seneng ku sadaya umat Islam kilang bara ku kafir mah itu nya digali deui ku para alim ulama ieu kitab dardir muncul dardir nu kadua namina al berjanji tah berjanji teh jang dardir nu kadua barang keluar kitab berjanji mah pada nupruk ieu resep ieu bingah naon margina sabdina berjanji masih ursinen dina berjanji mah jadi elek ku sinen mah payu gitu ya nu tahlil we di bawah lempeng mah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin nah tapi kana iya kana bulu teh terus ngalengut lempeng teh gitu berjanji nganggo sair nganggo nadom sareneng kapungkur Pak Ustad nyanak tatangi urang berjamaah cenah ngaos selawat juga itu aya tatangi teu damang manawi ku barokah ngaos selawat ku Allah didamangkeun mangga berejek atuh jelema baralik ti sawah ti kebon diajak maca selawat ustad teh make kira-kira deh itu ayahna cenah pangaoskeun selawat nariyah 4444 kakareka deui 4000 geus saya balik ke tetangga teh kumaha macaan aing itu aing balik deui era geus datang ngatak cing rariung nyarekal bae plastik nu ditiiran teh 100 siki naon namina eta hah tak kitu fibur tadin teh ya itu teh aya nu jujur ngomongkeun kitu ge di mana aya plastik kajenting bijilan Mekah anu ditiiran 100 siki eta lain tasbih plastik paranti milang tasbih mah subhanallah jig ka mana oge ya mah anu kitu naon eta tasbih ustad wae nyebutna tasbih lieur eta ngaruksak Islam ku Islam teh ulah ora paingan jeung Nabi baheula awas wabsalatil Islam bil Islam wabsalatil ulama bil ulama hancur ulama mah ku ulama deui hancur Islam mah ku Islam deui nya weh manehna nyaho tasbih mah subhanallah namun tiran plastik disebut tasbih itu subhanallah tasbihna eta alhamdulillah tasbihna eta da alhamdulillah mah lain tasbih tapi nu dibilangna eta keneh upami bade jujur-jujuran eta mah alat paranti nyetang ulah sekali-kali hukum eta itu punten sanes ngalalangkunganan ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar ya'muru saten Allah da urang malain Allah itu teu dimeunangkeun kiai ustad ajengan nitah salat nyarek maling teu meunang jeung agama Islam hakikina naon sababna setiap wanita kudu sanggup jeung muruhanana nah ini tah tetangga macul mameh macul suka duit geus heula nah ustad nitah salat teu nuhun acan gitu nu nitah salat mah Allah siap Allah muruhanana ceuk kalau salat sia wayahna da bari nangtung tasukuna aing mere Allah mah nitah salat bari ngadeg teh sampeanana geus dipasihan itu bisi cangkeun saya nangtung dongko tamatak cangkeun ku aing diberi leuleus ka hareup Allah teu mere salat cina centang matak heuras ka tukang Allah mah miwarang teh geus siap muruhanana itu nah ceuk kalau sujud da kami mere sirahna teu kudu meuli gitu itu ustad di salat naon pamerena ya gitu matak ya muru di dieu mah kanggo urang-urang mah ulah di manaan marentah
tapi ya muruna anil ma'rufi urang saling umajak kana jalan nu dipikarido ku Allah kanu ridho kanu hoyong. Yuk urang diajar ibadah semampu urang sakiat urang da Allah tunggudukeun ulah kakarek urang bisa sapinah jelema tatangga pagawean ka sawah ka kebon kudu sarua jeung nu maca sapinah salah alamat eta ulah ditingali kana benerna tingali kemampuanana itu urang apal maling haram da ngaji urang anu kasalah mah teh nyawan haram itu teh Ustaz maling teh haram Pak naon cenah haram teh haram kitu teh bisa ngarti cenah nya itu haram itu tak iya kita berjanji tejang dilebetna teh sejarah lahirna Kangjeng Nabi sanes bae lahir ke alam dunya tapi ngawitan lahir tina kholik kana makhluk dugi ka lahir ke alam dunya dugi ka pertengahan walar Kangjeng Nabi jaga di poe kiamat itu punten abdi terbatas kemampuan upami ieu kita berjanji ku abdi diuraykeun di dieu lebetna meryogikeun waktos 350 tahun sudi ceramah di dia kudu 350 tahun teh sanggup kitu nya ge bapak siap talabul ilmi buruk nya bener itu matak berjanji ku abdi moal digali sadayana bade nyanak 3 ayat teh nama ke nyanak 3 ayat udagan kana makna muludan teh tina asal kata walada bade dimaknaan orok mangga bade dimaknaan lahir mangga syariat tiasa lahirna teh ku perjuangan nuduaan gitu aya ibu aya rama baru putra bisa lahirna teh ku ayana syariat ibu rama matak abdi dina berjanjina ge bari nyanak 3 ekor we ayat anu kahiji al muntakili fil guroril karimati wajibah ayat anu kadua wa dhahara inda wiladatihi khawariku wa ghara ibu ghaibiyah ayat anu katilu wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah tamat tamuludan sakitu kartas teh nya kudu ku bahasa Jepang wae urang kawitan ku pidauh Allah nu teu lebet kana Al-Qur'an ayatna dina hadis qudsi ngawitan muludan bismillahirrahmanirrahim laulaka lamma khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eta awalna bahasa urangna satu acana aya bumi langit sawarga neraka komo RT macan pisan itu nupang payun-payuna aya teh Allah awas ulah ngangologika nupang payun-payuna aya teh Allah aneh na Allah mah pang payuna aya tapi teu aya kawitanana kade ulah gudag-gudag ilaha mimitina Allah nepi ka pecah sirah ge moal kapanggih gitu matak ceuk Allah entong sok malikiran kami lah moal ketenagaan pikiran mah buatan kami we anu aya dina badan masing-masing ibu gaduh soca gaduh pamasihan Allahnya ada ujug-ujug napa we teh sabaraha hiji ibu gaduh soca teh ada kitu teu ngaraji teh walalatir teh ya ya Allah teu boga rarasaan ibu soca teh hiji 2 soten kalecina upami soca aya 2 bakal beda titinggalian nu kenca jeung nu katuhu amun ningali kana temok cek nu kenca hejo cek nu katuhu hejo mah berarti hiji 2 soten kalecina bayar rada pantes itu sabaraha hiji bu soca teh hiji deui ka mana upami ibu di pasian soca hiji moal disimpen di dieu pasti ditunana dina tarang
2 kali sujud oke mau burung bitu. Nah gitu. Al jahil tak dulu alasako cek Nabi jelema bodoh babari cilakan teh diucing caikeun ceuli wae rudet. Komo mikiran sawarga. Gitu. Nah, mata kade nu aranom jang saur Sayyidina Ali wayahna we cenah ngaji teu utamakeun kana alat. Sebab lamun ngaji alat mah moal beunang dieuleuk-euleuk batur 1000 kali rame Islam itu Islam ieu. Wah, disengcerikeun kudu ngaji alat mah. Nya, kanggo di lingkungan-lingkungan kieu mah cekape salapan siki, nya Jurmiyah, Sorop, Yakulu, Imriti, Alpiyah, Mantek, Bayan, Maani, Bade, cekap jadi lebih segitulah. Nah, entah wakah yang jadi kiai kata segitu mah. Jadi lebih we atuh bisa-bisa mimpin tahlil, urang ulah ngerakeun teuing. Ieu mah teu wujung Jurmiyah oge. Wai. Geuleuh nu pun tara salat teh. Salah alamat pangeran we nu nyieun teh ngewaeun. Itu nah nu mimpin tahlil make geuleuh non urusanana. Itu. Dalam mun ngaji tauhid mah kitu, jadi bagi 2. Upami tatangi diajak salat teu daekeun wae eta teh aya 2. Hiji kedah bersyukur, alhamdulillah. Ieu panginten ajakeun abdi teh nu acan kersaeun. Jadi aya ajakeun. Lamun tatangga geus hideung kabeh terus ustad dek ajak saha? Pigaweun. Itu matak abdi ngawartosan ulah hararideng ting kabeh. Henteu aya pigaweun ustad, watir. Gitu wayahna. Nah, kadua nah tingali ka alam langgeng ka akhirat. Upami Allah ngadamel jalmi di dunya khususna pamegat di dieu 1000 siki, maka Allah ngadamel bumi di sawarga 1000 siki khusus kanggo urang dieu. Di lebetna hiji bumi teh 40 widadari. Kusab ustad renge ngajak salat teu daekeun nu boga imahna henteu ka sawarga. Jadi lowong di ditu imahna. Jang saha, jang ustad. Teh kan? Rezeki nomplok. Gitu. Hiji imah 40 widadari, aya 700 we teh salat. Kali 40 encan bawa manehna. Geus. Loba ieu majikanana. Jung aralus awe urang ditu mah. Teu aya potongan kieu, teu aya. Potongan kieu lol ka sawarga mah. Diborok lain heureuy. Nah. Boro-boro potongan kieu. Duka bapak mah anu elmuna tebih saluhureun abdi, ibu oge elmuna tos sararae. Abdi mah nu awam keneh kieu teu acan terang kana rupina jalmi. Abdi mah can apal jelema, Pak. Gitu duka bapak di dia terang teh jalmi Pak. Bingungnya nyebutkeun teu terang ari aing saha. Aing nyebutkeun terang sieun salah. Da kitu jelema bodoh mah linglung. Punten sanes nyangki bodoh. Moal aya nu apaleun kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna. Umat ieu ngaji kolot ngaji tauhid. Ulah ditarima ku hawa nafsu. Nya tarimana ku keikhlasan. Itu akurkeun jeung ilmu. Ari ieu nu halaladir di dieu cing jareunteuh kieu ieu jelema lain. Henteu ngece hakiki. Abdi gaduh keyakinan upami bentuk model kieu. Potongan-potongan model kieu. Sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat moal dikasawargakeun potongan kieu. Gilaeun sawarga nempo bentuk kieu. Asli lawan kieu ka sawarga beuring diburak coba ka kaera. Gitu. Naon atuh nu katingali ku urang ayeuna nu cing jareunteuh ieu sanes jalmana tapi wadahna. Anu bahana tina cai seuneu angin taneuh. Nabi Adam di sawarga kan gitu. Allah ngagunukeun cai seuneu angin taneuh
didamel wujud jalma Nabi Adam di sawarga teu hirup da can aya jelmaan ngajelepeng Nabi Adam di sawarga lebetan we ku jelema tarola bahasa urang nama nyawa hirup sup nyawana Nabi Adam tina inung sukuna matak uyek inung sukuna tina Nabi Adam daya nyawaan matak ibu sing tegas di mana cara ge ibu kulem tingali inung sukuna amun uyek-uyekan berarti hirup gitu nahe kana bitis uyek itisna kana tuur itu terus ka jalan cagak nyawa teh naik kadinya apa didinya teh aya ramo tunggal nuju tibra gitu sup nyawa mah usik cung nah gitu matak lamun nangtung berarti aya nyawaan upami bobo wae eta kirang nyawa gitu nah gitu abdi gaduh keyakinan upami model urang-urang kieu bentuk model kieu dikasawargakeun tetep disawarga ge bakal sangsara itu lamun teu ngadaremal toko disawarga itu da anu sok hoyong tuang hoyong bumi hoyong artos teh lain jelema cangkangna itu matak Allah pinter laan cangkangna di alam dunia tinggal jalmana di ditu matak jalma di sawarga teu aya restoran di sawarga da daya ngendahar itu matak di mana jelema geus teu betaheun dina wadahna gitu keluar disebat maut tah maut teh jalmana bijil teu aya nu terangeun juga kumaha bijilna jelema terang-terang heuras weh ya gitu nya tah jalma mah nu kaluar sehingga moal aya nu apaleun kana bentukna jalma ieu ti Allah nu ngadamelna itu anu hareuras sok dimanian dibungkus mah eta mah cangkang jelema itu mata rupa-rupa keyakinan jalma na kumargi jalma na tos teu aya kantun cangkangna mata sok diparikeun miceuna tergantung kumaha keyakinan mayit tarolah nya eta teh cangkang jalma sok aya mayitna teh di ruang duka di dieu sami di ruang Pak berarti tiba heula nepi ka ayeuna teh teu acan aya peningkatan nah jeung kurang titingalian weh sok ayeuna bayangkeun lamun setiap anu maot ruang setiap anu maot ruang nya ngalegaan astana teh diurus henteu bekilila akhirnya pan ngadeukeutan dapur tuh kumaha lamun punten gitu nya matak anu cerdas mah di mana aya nu maot teh tara di ruang bisi astana ngalegaan kumaha atuh diduruk tah eta jelema cerdas gitu jadi astana moal ngalegaan gitu cenah karunya tong janji engap nah di dulu karunya di dek henteu gitu lamun nya mah karunya atuh sing lega nyen kuburan da ngagali taneh na ge sameter satenjang nu ngaruangna jang mayitna mah disolopakeun saeutik gencet ongkoh ku papan idep ongkoh ku tetangga komo minantu mang hidepna jeung engklak ongkoh api-api cicirikan dah hayang kapuji ku tetangga gitu jengke wae nyedak teh itu cirik setan panona hatena ai abah di Arab ti bareto menika karek hos gitu ngadak minantu mah tong dibakastana pi omongeun luarna jeung jerona beda itu menika karek hos abah di Arab ti bareto itu abdi teh ngarep-ngarep nu babakan we 500 bata mah kitu sekalian meuli emprod nah aya nu dipalidkeun aya nu ragrag tina kapa teu kapenak umat Islam lamun apa kana sejarah teu kudu jadi masalah komo jadi perdebatan itu naon margina pan urang wujudna bahanna tina opat
anu di ruang pan urang asalna tina taneuh, nu dibeulem pan asalna tina seuneu, nu dipalitkeun pan asalna tina cai, nu leungit tina kapal meureun diteureui angin. Teu kudu susah. Sok taraskeun kanu ngahadiah anu maot, anu di ruang, anu dibeulem, anu dipalitkeun, anu leungit kabeh ge wa ila arwahi ahlil kubur. Teu aya nu ahlil di duruk. Nah, make kudu cecok urusan kitu-kitu wae. Aya nu diduruk ka kadesi beda agama teh neangan bipaseaeun itu kadesi kitu ge batur mah cerdas gitu nya asa kurang diturutan aya nu maot beuleum mun teu dibui itu kenapa teh cangkangna jalmi nama maani jeung deui da jarang aya terangeun jalmi anu maot teh jiga kumaha jarang kiai ustad ajengan oge teh teu wawuheun kana maot teh nu apaleun ka jalma nu tos maot na iwati lebe ngan hiji-hijina nu apaleun ka nu pupus mah iwati lebe-lebena sajabati eta mah cangah ceungeuh we sing ustad ge itu mata kamil mah cerdas apal kana ilmu lamun aya nu maot magrib geus terang lol itu ceuk amil sanajan ditempo ge da moal cengkat deui aing aku macuk isu ke gitu ustad ting rariung ngaraji yasin sedikit torek teh ngaraji yasin maca selawat tarunguan ada malumpat atuh gitu ambil aku macuk isu ke manian menang manian dibungkus ringkus bisi lumpat itu jam 8 kakara Pak Amil datang percayaan ya jelema maot geus dibungkus teu ambil mah sab aya aturan jelema maot mah itu kajian geus ditalian ge ku amil mah dibuka talina mimiti tali nu aya dina masaka buka talina naon sababna sabab maotna jalmi mah aya aturan hiji lamun jalma anu tos maot teu dikengingkeun bolotot mata ku amil dibuka bungkusna bising bolotot gitu amun bolotot cek amil salah siapa mah peureum usap kami mah gitu cerdasna amil gitu kadua pananganana teu kenging ngarumai dibuka talina teh kalah blak gitu ada cek amil ai siapa teu nileunung geus gitu paeh mah ka dieu kokodna rek jadi amil mah loba omekeuneun gitu ya mah sukuna kalah merungkut taplek gitu lempeng gitu nya kakarek dibungkus deui teh kitu mentak mun amil aya nu pupus mungin teh sumping cerdas gitu teh nya mesin muda gongkong beren eta uih deui kana pokok jadi pangpayuna ayat teh Allah ngan baheula mah tulisanana awal-awal mah teu Allahu tak marbutoh buleud tadina hu da can ayana naon hu gitu buleud can Allahu mata kade bilih aya jalmi anu ngadonna tepan ke masjid urang ilmuna di atas urang dikirna teh beda jeung urang gitu di masjid teh kitu we dikirna teh hu eta jelema ngarti Allahu teh tadina hu ya aya upadane di aya nu huan kabur tatangga kabur eta beda agama coba cari kene pokok lain beda agama urang teu ngarti gitu eta hu tadina buleun gitu nya urang bade nurutan mangga huan urang dipaleng-peng ku RT sia robah ini mah jadi hu gitu kawit nama bade ngiring tolab malaikat teh ngan amanat ka abdi hampura we cenah ka urang itu ngamprah moal tiasa tolab itu naon marigina teu aya kanggo calikna sabab malaikat Jibril teh dampal sampeanana sabeulahna teh 14 provinsi upami ngiring tolab ka dieu aduy ka alam nya
nya leuheung lamun sumping ka didan teu gegejlig 14 provinsi sabelah teh deh itu mata ulah ngalawan-lawan kayaknya mah keung nah gitu malaikat Jibril teh nah sanes heureuy eta mata hapunten ka panitia malaikat Jibril teu tiasa hadir teu aya kanggo ngajedogna tanpa sampai ada 14 provinsi bujurna segede kumaha parah ada kayak nanti di ditu itu nuju mangnadakeun hampura yang ngaduakeun nama kumaha situasi urang itu aya nununutan wae cuk malaikat moga-moga sing anteng heesna itu batur baralik sina hees we terus gitu aya nya aya nu hitut aya kena sing kerep hitutna gitu da istilah bahasa sepuh urang kampung pan kitu melak cabe buahna cabe itu lamun tolabna teh hitut teh terus saya malaikat oge ngaduakeun sing kerep gitu nah kecelakaan anu kahiji ku Allah didamel sawarga, kecelakaan anu kadua ku Allah didamel malaikat, kecelakaan anu katilu ku Allah didamel neraka, kecelakaan anu kaopat ku Allah didamel langit, kecelakaan anu kalima ku Allah didamel bumi jagat, kecelakaan anu kagenep ngawitan Allah Ta'ala ngadamel jalmi aya wadahan sapertos urang kieu Nabi Adam alaihissalam di sawarga. Kecelakaan anu katujuh ku Allah ku kudrat Allah dibelah dua. Kecelakaan anu katujuh teh sabelah ku Allah Ta'ala didamel aruj. Naon aruj teh alat katuangan nu matak muatan ka urang taruhlah di urang mah beas pare nya kanggo di Jawa Barat mah dasarna jan dihantem dioleg ku roti ge cul kana beas mah lang layeuskeun nya matak sepuh kapungkur urang kampung mah kana pare teh ngan henteu we ngapangeran nya nu baheula mah teh gitu teu meunang sakali-kali pamegat lebet ka goah sabab moal nyaho fungsina anu ka goah mah kana pabiasan iwati ibu-ibu teu kenging ngadeg di lawang kedeh ge kedah tos dongkok baheula mah hormat matak rezekina ge barokah itu kacaduna jelema baheula mah panen ayeuna ngajual pare nu ayeuna tara nu baheula mah 4 tahun 5 tahun pare teh dina gudang kakarek dijual teh geus 4 tahun hiji pageuh dilaan ge da baheula mah pan geugesan pare rogol baheula mah nya nepi ka pageuna di gudang dia teh beunang setan ditotog gulingis itu kakarek dijual pare naon pait gitu dijual setan pait geuneuh heureuh ge banar gitu nya gitu ari nu ayeuna mah eta teh pola supuh eta teh dibuang. Aya aturan pare panenna saminggu deui duit geus kabanar teu heula. Geus jadi saminggu deui ge panen. Nya panen teh ka imah bare teh kabanar ka itu. Nek aya barokah di mana teh? Ya gitu. Bala matara. Itu istri nu kagoah aya pamegat kalayang kolongna kagoah pangpeng. Gitu moal nyaho barokahna goah iwati ibu-ibu. Da ibu-ibu mau upami lebet ka goah nyiuk beas isikan dipasak deui ka sangu nya Pak barokah dituang ku caroge ku putra ku putu kitu pamegat lamun asup ka goah nyiuk beas pasti bakal ditukerkeun kana udud tah kacouna pamegat teu beunang ka goah teh eta kitu batak pantrangan lalaki mah lolo ka goah salah kaprah nyuk beas di tadi kejo kalau ditukerkeun kana udud lah gitu matak teh aya barokahan tumpur atuh di keduaan mah itu nu baheula kaina mah teori-teori baheula mah tinggal sejarah we teh aya nu narurutan sabab ku sepuh-sepuh nu ayeuna teh ilmu baheula teh sanes diturunkeun sanes dijieun ilmu malah dijieun musuh itu sepuh kapungkur nyaah tapi bari ngadidik nu baheula mah ka putra enjing-enjing putra teh hoyongeun tuang siuk nyiuk sangu tina bobok kosok kana piring
bade dicomot teh direbut ku bapak gampang wae cenah sia kana rezeki teh janji calemun wae da ieu teh beas teh ti mimiti pare dipelakeun nepi ka jadi sangu teh lain lalakon sapoe 8 bulan ieu teh nepi ka jadi sangu dina piring anjeun jugjug calemun wayahna ditarik lain ngewa lain ulah ku rezeki tapi ngadidik yen rezeki teh lain datang ti langit kajian budak karek bisa ngalengkage bisa dialap mangfaatna matak cikolot kitu kolot baheula ngalacai heulanan gidig sangu geus dina piring teh teu mampu ngalacai heula jauh can aya emer harita mah wadah cai teh ku awi saruas disebat kele 2 ruas disebat lodong nu baheula itu igeg budak teh da moal lodong teh berat teh 2 ruas ge awina dugi ka bumi teh nyawe atuh sangu teh geus garing budak capek sangu garing dihuapkeun dapan melag gitu tempokeun ku bapana sahuap kaduana teh igeg budak teh ceuk bapana mangeus aing geus seueuh tong dituluykeun wae padahal mah lain seueuh baheula nepi ka kitu moal apaleun barudak ayeuna mah tah anu diwarah eta teh nu tos sarepuh ayeuna lain dijieun ilmu dijieun musuh kumaha cek sipuh nu ayeuna ulah kaparangi ku maneh mah eta caralik-calik we neng Baden nyatu weh kan aing nu babak belurna hondar sugan aing di sawah kitu madak barudak teh hararees aya aturan boga anak awewe nepi ka SMA teh nyoho nyeuseun-nyeuseun acan budak ngarayap kana piringna kukuman wios kumaha itu nepi ka boga salaki boga anak wios kumaha kan kagok dongko aing aneh tah sakitu karasa ku urang nepi ka urang neangan rezeki teh geus tinggilikan bangga tinggilikan senang dibabad ladang warahan ti sepuh urang nah ka anak urang kalesina harees aneh itu matak tong aneh lamun budak ayeuna mah rada ngalawan ka kolotna nya kolotna nu ngalatihna itu teu balener komo awewe mangabeurah anak teh budak kakarek nek ceurik ge jajan padahal budak teh nyahoan jajan inungna jajan geus pinter mah jajan budak geus gede jajan lu sieu mah jajan manehna nu ngadidikna nek nyeusuh bobo nek nyangu bobo nepi ka jangotan we sarewa sieu mah hees manehna nu nita itu budak teh kudu kumaha kitu lain diwarah jajan geus beuki jajan ulah apan guruna manehna ditah sare budak geus getol sare nepi ka gede ulah deui bener gitu tah anu sabelah teh didamel pare anu sabelah deui didamel bunga mawar kemang ros dina ajaran agama Islam kemang nu bersejarah di alam dunia teu aya deui ngan kemang rosna pidawuh Kangjeng Nabi dina kitab Al-Hikmah diuningakeun sajalma anu rumah tanggi di payeuneun bumina melak kemang ros ku melakna ge gaduh ganjaran sunat kemang ros mah kemang nu sajen mah teu aya judul kemang kertas mah jeung cucukan pakojot diangeun weureu diantep bala dijual teu payu eta rasa kanu kitu kanu piomongeun aneh ngan kemang ros nah malah kemang ros mah biasa diangos syariat bekal hirup jalmi itu upami bapak milari rezeki kagungan Allah melalui syariat dagang itu tapi wayahna kemang rosna kedah 7 rupi kemangna 7 warna kenging kemang rosna 7 rupi di dieu mah caketnya kudang kemang ngan teu aya nu apaleun masak pangurahna kemang eta mah teh nyahoan jerona ban gitu 7 rupi ala kemangna teh 7 rupi anana poekeun cina garing pisahkeun wadahan sarupi upami usahana kana icalan canak salemar 7 lemar keuman kana botol anu tertutup lamina 24 jam
di mana tos 24 jam anu gaduh toko kepretkeun di payunan toko kitu anu gaduh roda kepret rodana anu ditanggung kepret tanggunganana kade anu nanggungna anu gaduh tokona ulah kakepret daek teu daek kudu dijual. Waca Kemang Eros mah gitu. Urang gaduh putra tos agung teu daekeun payu gampang tinggal ngalah Kemang Eros 7 rupa. Nah gitu sup teh kana bak keuman 24 jam tangke putra teh canak. Gitu. Bus kana bak kakab. Sampai sabeting insya Allah adui. Nah dikukut ya budak teu laku gitu. Nah sina aduh ya. Baga maraban. Henteu sami wae jang. Gitu. Keuman sadinten sawengi dianggo ibak. Ibak nama kucai biasa di mana tos bersih neme buka tutup botolna terus guyurkeun. Gitu ya. Insyaallah dipercepat ku Allah taala. Jodohna gitu. Ibu-ibu hoyong laku. Tinggal gitu itu tinggal karena bakeun kakebe. Mali dina hikmah mah dugikeun ka kieu. Di mana jalmi anu nuju rumah tanggi tos gaduh bumi. Melak we Kemang Eros 7 rupi bade satangka ada barudak ayeuna makan cerdas nya tiasa ditempel satangka ge bisa jadi 7 rupi warnana. Bade 7 tangkalanana simpen we bade dipotan bade dipelakeun di paineun bumi 7 rupi 7 tangkal 7 rupi gitu saurna kitab eta jalma 7 turunan moal kakurangan duit sanajan pagawean sarare wungkul nya enak percayaan teh mana kitab gitu lamun di paineun bumi na aya Kemang Eros 7 rupa maka 7 turunan moal kakurangan duit eta jalma sanajan pagaweanana sarare wungkul tapi syarat ulah balanya. Gitu. Lah dibalenyakeun mah beak wae. Hanas didengekeun ku aing. Nah gitu. Ieu anu 7 kecelakaan di moal diguar panjang-panjang sadayana bade nyanak hiji ya heubeul teuing. Kecelakaan anu kagenep ku Allah taala didamel jalmi Nabi Adam alaihissalam di sawarga. Matak pangpayun-payunna Allah ngadamel jalmi anu aya wujudan model kieu pameget. Itu tadi nama moal nyeun awewe Allah teh ribet. Musingkan. Mata ngadamel teh pameget teh hiji Nabi Adam alaihissalam. Sadaya umat Islam anu ngararaos terangeun nu nami-namina sawarga mah moal papenak sareng kasangsaraan walau kana tarfata ainin sanajan sakiceup moal papanggih jeung sangsara. Anehna Nabi Adam aya di sawarga teh jiga anu teu bungah we. Ngahuleng weh Nabi Adam. Nyarek ngawadul da eueuh batur. Nek cecengiran jeung saha udud eueuh warung. Gitu. Katingalieun ku malaikat Jibril dilaporkeun ka Gusti. Gusti cenah geuning khalifah Gusti aya di sawarga teh kalah ulang-ulang kitu. Saha? Adam gitu. Cek Allah nya meureun. Jelema mah beda jeung anjeun. Rame jeung teu ramena teh kudu aya batur. Itu.
Adam aya di sawarga nek rame kumaha ari manehna sorangan. Sumuhun cenah Gusti watir we. Maneh nu lalajo watir, komo aing nu nyieuna. Cicing teu sok pipilueun. Gitu carekan, malaikat. Ya kumaha cenah Gusti cicing, deukeun aing nyieun nu kadua. Gitu, matak saur Allah ka Nabi Adam di sawarga. Nangkub cenah Adam, nangkub Nabi Adam. Itu Nabi Adam nuju nangkub dipencet ku kudrat Allah tulang tongongna barang dipencet teh brol teh ngajuru Nabi Adam putrana istri Siti Hawa alaihissalam. Matak bu asli na nupang payun-payun ngalahirkeun mah pameget. Ibu mah beh dieu jelema sulit. Padahal lalaki ningali hamil hayang nya cek lalaki kok pengen kapok. Pameget tadina teh da teh nyieun dua panalongan hiji-hijina. Itu tah Nabi Adam teh dipencet tulang tongongna teh langsung ngalahirkeun putrana istri Siti Hawa alaihissalam. Matak abdi mah ngawartosan bade dianggo mangan teu karep terutami ka bapak-bapak ahli-ahli tani. Biasa nama uih ti sarang uih ti kebon teh nya Pak sok asa nyereri teh badan teh nu teu sarepuh mah budak ngora ge sarua di bade gawe mah kitu biasana kadang-kadang mung teh sok hayang dipeuseul abdi ngemutan kade di mana dipeuseul omat ka tukang urut ulah sakali-kali pencet-pencet kana tulang tonggong Nabi Adam ge dipencet teh ngajuru gitu wayahna liwat we tulang tonggong mah parah. Kumaha lamun diurut video sa RT. Kacau. Amanatkeun ka tukang meuseuh wayahna eta mah liwat. Gitu. Nya. Nya. Ibu-ibu na garoreng adat di mana ngalahirkeun teh majarkeun teh awewe mah bangga cenah ngajuru dongeng teh mah yang dianggap daya awe nek ngalahirkeun bangga teu aya di mana aya awe nek ngalahirkeun lulumpatan cara cari icing paling ngagoroke oke jadi kituna pameget soakna ngadenge sora awewe ngan ku na sok di mana istri bade ngalahirkeun ngucapkeun nu samar kimpang mah carogena kaimah kan dapur teu kauru udud kakara naik udur kau teh kana rokok cereng udur ke murag itu naon sabna apalin rasana ngajuru itu cek urang batur rek ngajuruna naha urang nu riweuhna pan geus ngasaan mata kapalih dienakeun punten ieu mah contoh ditawisan ku Allah taala he jelema awewe lalaki cung saha nu sanggup hamil muriang lalaki mah kapok murang kadua sieun katunyuk ngan teu depak unggul barurungkut teh ibu-ibu peryogiun ku pameget sieun maot meureun lalaki geus ngeuyeungkeung kitu mah bareng ibu-ibu kitu saeur ibu-ibu abdi sangem hamil gitu jadi hamil teh kasangem ibu tadina nya pameget ge da boga kaera menyamanya ai awewe ngacung lalaki henteu gitu ningali istri-istri geus bungbong ngararacung mah nya pameget ge breng we ngacung cuma setengah tihang ngacing kan sakieu selit tadi ya teh kalau geuning siang ngararacung tapi Gusti abdi mah mung setengah nah saya maksudna tetep abdi mah hamil mah teu sanggup lah geuning ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut teh tah mantak sok aya pameget anu burut eta teh ku alim-alimna hamil ceuk Nabi liyah sula ataa dulu teangan jalan adil-adilan ibu-ibu hamil bapak-bapak bu mangga kanu bade barurut adi mah sudi ya kayak gitu di pasihan 15 kilo weh gagah lempang lagi beda kayak gitu nah
Aya we Nabi Adam, terus aya Siti Hawa. Nya bungah Nabi Adam teh keur mah aya di sawarga dibarengan ku awewe. Bobogohan we Nabi Adam teh ka itu ka dieu eueuh hancip. Tah, mata kalau mun bobogohan kudu di sawarga jang, moal aya nu ngintip. Jelemangana teh eta na. Ka kebun binatang. Boga teh itu. Kolam renang bebas ya ete ono sih itu huruf bener aslina apa di sawarga aya kebun binatang satu nakung si turun ke alam dunia 2 kali sekali zaman Nabi Ibrahim alaihissalam paranti angkat-angkatan Nabi Ibrahim nganggo buruk itu da eta teh ngaran aslina mah teu aya nu terangeun da buruk mas malakob nya asma nami lakob lalanihan kusawa eta sato leumpangna kawas kilat ai kilat bahasa Arabna barkun itu matak disebut weh buruk barkun burokun jama taksir itu ningaranan weh si kilat gitu modal bapak gaduh putra pamegat si ujang lain ngaranna si ujang pedah jalu itu kanya kolot eta ge buruk teh duka naon namanya aslina lain ge makhluk sawarga lamun kudu beja-beja ayeuna di alam dunya engke ka ditu mah aheng itu madak dilanih we ku buruk tina asa kata barkun hartina kilat akhirna nyuhunkeun widi ka Allah Gusti nya Adam nek diolok cenah gadi diolok kunaon nek dibawa ka neraka henteu ya mampu mesti ngagoda Nabi Adam goda we Nabi Adam ke iblis kenging 200 tahun Nabi Adam teh kalah cecengiran cek Nabi Adam ka iblis sok iblis ya boga ilmu sabaraha teronton utahkeun ceuk aing 1000 kali ilmu ngapak langit aing nyaho intina siapa yang ngajak aing ka neraka moal bisa mundur iblis soak ngagoda Nabi Adam tapak bari lalajo kehidupan Nabi Adam sakali waktu Siti Hawa aya kahoyong nyuhunkeun ka Nabi Adam ku Nabi Adam digugu dijieun alat ku iblis cek iblis geuning Adam teh elehna teh ku Siti Hawa matak malik iblis ngagoda ka Siti Hawa malik ka Nabi Adam beunang Nabi Adam ku pamajikan gitu syariatna hoyong buah holdi teu bisa naik alasanana dipangalakeun ku Nabi Adam gitu barang bade dipetik ku sabab Allah teu izin teu beunang teu katoel-toel acan Nabi Adam ragrag kubrag ningang kana tanah sawarga raksukan Nabi Adam teu aya maskeran acan itu barang ditubruk ku Siti Hawa dan nyaah eta teh tuak taek teh ngabelaan anjeunna ditubruk ku Siti Hawa teh keres leungit duanana ti sawarga ternyata murag ka alam dunya itu Nabi Adam disimpan di sisi langit wetan Siti Hawa dituna di sisi langit kulon panasaran iblis turun ke alam dunya nu hiji ngudag Siti Hawa bebeja ka Siti Hawa itu Hawa salaki anjeun ku Allah dituna di sisi langit wetan lamun nya bogoh cinta sia susul ka sisi langit wetan can aya ojek harita teh itu dah ku bogoh teh nikreuh di sisi langit kulon itu nu hiji deui iblis nuturkeun ka Nabi Adam dibejaan Adam sing inget pamajikan anjeun ku Allah dituna di sisi langit kulon lamun bener-bener cinta berik tu di belah kulon kade cenah jalanna ulah ka ngamprah itu mau burung dipergat jalan dinya mah gitu kasisi aja kasisi matak teh jalan dia itu nya ku sabab Nabi Adam mah jagjag Siti Hawa mah istri rada kirang jagjag matak tepungna teh di Mekah gitu matak mun haji ge kudu ka ditu lamun ditukeurkeun mah Nabi Adam di sisi langit kulon Siti Hawa di sisi langit wetan tepungna di taneuh urang salah nuna sama juga nama kalah di ditu lah gitu tadi sang carai mau ngahaji teh jauh orang gitu sejarahna tak ieu teh ina arsana kasahida peta kieu teh masihan contoh ka urang-urang kade ulah nyeri hate nya Bu da ieu mah ilmu bade dianggo mangga teu karep sing emut Nabi Adam diturunkeun ka alam dunya gara-gara pamajikan ngagugu kahayang madak urang ulah guguan ti ka majikan teh itu ge murag gitu ge nah gitu gitu aya kahayang antep we Siti Hawa ge hayang buah di ragrag ka alam dunya
Geus kieu mah pan teu kaya. Hayang di kaditu. Tah eta sejarahna. Saatosna Siti Hawa sareng Kangjeng Nabi Adam aya di alam dunya, nur Kangjeng Nabi nu tadi turun sarua ka alam dunya. Suk ka mana kana tulang tongong Nabi Adam alaihissalam minas sulbi wat taroib. Itu kusawi ieu mah alam dunya sanes sawarga. Itu kulam sapatemon Nabi Adam sareng Siti Hawa nur Kangjeng Rasul luncat kana patuangan Siti Hawa matak dina berjanjina al muntakilipil hartosna muntakilipil teu luncatan di mana guroril karimati dina taar-taar para rasul nu mulya ngancik dina taar Nabi Adam luncat kana patuangan Siti Hawa gaduh putra teu sadaya putra Nabi Adam kaancikan ku nur Kangjeng Rasul mung hiji Nabi Adnan alaihissalam itu gaduh istri deui luncat nur Kangjeng Rasul terasa luncatan matak lamun teu luncat tara jadi budak teh ngalai mah bener itu anu jadi budak luncat jret dah eta mah pileben kitu sejarahna. Itu malih Nabi Ibrahim dugi kang ngadauhkeun kitu pan dina berjanji walamma aradallahu taala ibroza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisma wa ruham bisuratihi wa makna. Nabi Ibrahim kantos nguping nur Kangjeng Rasul dina manahna nuju ngaos dikir. Itu nur Kangjeng Rasul teh aya dina manah Nabi Ibrahim. Ngaoskeun la ilaha illallah itu urang mah ulahnya itu der we ngaguruh dina beuteung urang aya nu dikir mau burung ka rumah sakit ganeng nah urang mah paling perih beuteungnya kerbau paduli teuing asa ulah dikir we soak nya aya genep nu dikir di jero beuteung mau burung dioperasi wae kaluman gitu. Eta sejarah Kangjeng Nabi teh. Anu terakhir nur Kangjeng Rasul teh ngancik dina taarna Raden Abdullah. Itu Raden Abdullah nuju bujangan aya nuran Kangjeng Rasul maka teu aya jalmi anu wantuna ningali kana rarai Raden Abdullah ku sarab-sarabna. Tah ieu ka ibu-ibu kan neng-neng terutami nya kedah janten contoh ciri nak budak bujangan sejati tarangna herang cahayaan geneuk entong ngaku-ngaku bujangan geus geneuk mah moal bener gitu deh ya geus kuluh mah herang itu cingkartit deh matak lamun ningali pamuga teh tingali nu herang itu mangejokeun ge teu penasaran itu ai meunang nu geneuk mah wah asa dikejo keuna heuras kena oge geus kitu bentukna ge Raden Abdullah nikah ka Siti Aminah nur Kangjeng Rasul luncat kana patuangan Siti Aminah didinya Kangjeng Rasul ngancik dina patuangan Siti Aminah sasasih kaduana Raden Abdullah angkat icalan di Mekah teras ka kampung-kampung dugi ka kampung Bani Adi yim minat taifatin najariyah barang dugi ka kampung Bani Adi Raden Abdullah tidak mang nuju icalan teh disareatan didoaan kalah bekiparna akhirna Raden Abdullah pupus di kampung Bani Adi Kangjeng Rasul neme 2 sasih di Lebet Kanungan gitu kade bisa aya jurig tuh ka dieu teureui we hirupan gitu dijaga Siti Aminah mah di usia 4 sasih unggal dinten gentosan malaikat itu da urang oge jalmi sanaos bari sanes Rasul oge nya tah aya we ibu-ibu nu nuju hamil itu ceuk Allah itu cenah tempoan turunan Adam tuh keur hamil ka ibu-ibu cek malaikat sudi ting cenah Gusti nungguan ge salat cara cenah jelema eta keun bae cenah cara salat oge da hamil mung kitu are mungeun
Ngan ku sabab aya Allah madadnya kana sok salat kana taraga da puguh buatan anak. Eta masalah nyieun meureun jadi kedul seten. Nya aya nu ngaping nyaeta dina kitab Takrimah dina bajurina anu sok nungguan nu hamil ti 4 sasi nepi ka 40 dinten orok teh namina Ummu Muldam Umi Wildan tinggalina kitab aya. Bingungan ngahartikeun ustad ieu Ummu Muldam naon Umi Wildan naon matak dihartikeun ku jelema baheula namina teh hantu. Gitu eta teh aya dina kitabna hantu teh gitu timimiti 4 bulan ngan untung hantu maeraan syuur kaisin matak di mana ibu-ibu nuju ka kandungan tingawitan 4 sasi disyaratkeun kedah nyana kaca eunteng peso gitu nya teh jawer kotok jaring ngao bawang bodas itu teh nya dihijikeun gitu dibungkus ku kantong tina lawon namina kanyut si kunang. Tadi jero si kanyut si kunang teh aya eta. Gitu madak di kandungan mah dasar teu kudu ageng dokter oge masihan lanong teu aya nu sagede peureub. Itu lamun sagede peureub awe teuing. Itu ibu oge upami nuju hamilan gitu ya nyana kaca anu 4 meter persegi. Jadi hantu teh jauh keneh geus apalun alah itu kalangkang aing. Gitu. Nya ieu mah mawa mah anu mah kaca aing sagede cecenет coba dibungkus ongkonya teu nempohun. Gitu. Sanes heureuy itu teh. Matak jalmi kapungkur mah apik di mana gaduh putra nuju ka kandungan teh ka zaman oge dianteur. Kulem tekenging teh aya batur kitu manek bapakna nek lebe nu penting mah saya nunungguan kitu nungguan mah ti kajauhan nu penting aya tunggu tak kitu sejarah dugi we kana waktosna lahir Kangjeng Nabi ta eta Kangjeng Nabi luluncatan teh al muntakilipil guroril karimati wajibah nur Kangjeng Rasul teh luluncatan di antara para rasul nu ujungna Raden Abdullah iraha ai lahirna Kangjeng Rasul sok aya nyebatkeun Kangjeng Rasul teh lahirna dinten Senin tanggal 12 kitu nya dina kitab naon nya ayana asa teu meunang kadieu mah da dina berjanji mah sanes kitu hatta kubailal fajri Kangjeng Nabi lahir ka alam dunya teh sanes siang sanes wengi tapi kubailal fajri bareng jeung bijilna pajar ai bijil pajar lain beurang lain peuting bijil pajar salat isya teu sah wengina saep bijil pajar salat subuh teu sah beurangna can datang Kangjeng Nabi lahir ka alam dunya sanes dinten Senin bijil pajar ta eta ni sae ceuk Allah inna arsalnaka syahida ieu ilmu khusus kanggo ibu-ibu itu mere contoh ka ibu-ibu di mana ibu hoyong ngagaduhan murang kalih anu soleh solihat hati-hati ngalahirkeun ulah jang jeburusut tingali Nabi nu sae moal Allah teh lahirna kudu Janari bareng jeung bijilna pajar dicontohan ku Kangjeng Nabi lahir Janari ieu mah lah tengah poe nya moal bener budak bijil tengah poe mah sumilikan jeung sok hideung deh jeung sok belat budak bijil lohor malah nangulna caan matana di dileunana kitu nungguana teh kana duit teh ulah sok janji ngalahirkeun teh kudu diatur gitu cenah kumaha ya mentong kumaha hayang teh boga budak saleh itu cenah da karaos cenah isuk-isuk kan bae karasa mah da lain bijil hirup bareng budakna ieu mah bijilna cenah keukeuh wae hayang bijil di dieu gitu kusabab urang hoyong ngagaduhan urang kali anu saleh anu salihat daripada cilaka budak bijil tengah poe tungkup heula bekem cenah hese ku urang mah aya nu wajib ngabela ka masyarakat RT sebagian tugas RT teh ngeupeul eta di tengah poe nepi ka Janari embokeun lamun teh heuh aya RT
Kelajuan oleh anak-anak teh. Nya ada teh gede. Teh gede. Teh aya parabot ibu 14 bata teh aya. Boro-boro parabot ibu nu teu pati buahan. Anu lalaki ge sakitu gugoyotan buahna han sakieu. Sok lah. Gitu. Amun disebut teh buni jeung buahna plok. Caricing jeung buahna ge. Komo nu ibu alah buahna ge. Lebih kene. Tiga gitu. Plok. Nya ama anu saena mudah-mudahan janten ilmu nelepat nama abdi jalmi biasa. Moga-moga urang sadaya aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.